Dengan hartamu kamu mampu membayar dokter yang mahal, mampu membeli obat yang bagus, tapi ingat, hartamu tidak akan mampu membeli hidup dan membeli sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu li tarbiyati ibadihi wa kashafa lahum hiyadul jamali wa zakahum wa falaqa subha anwari wa adla'a alaihim samsa asrari wa manna alaihim bil isbaghi amali wa ajlasahum ala kursi tauhid wa qaddasa arwahahum wa a'tahum unsa zalim wa fataha alaihim baba dhikri wa afnahum thumma abqahum li maslahatil bari wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi. Amma ba'du ayyuhal hadithuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu 'anillah. Pengatur kaos anu kupribados dihormat al-mukarramuna para alim ulama para kiai wabil khusus kiai setempat anu kupribados dihormat aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat bisa hadir, para pemuda, para pemudi bisa hadir anu kupribados dihormat. Alhamdulillah wa syukurillah nugraha Allah dina saat anu ieu dikucurkeun ka urang sadayana, yakni urang sadayana dipaparin kesehatan lahir batin sehingga biasa bermuwajahah kumpuriun dina haflah dina lembaga pangaosan nu dikaitkeun kana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan riungan pangaosan ku Allah Ta'ala jantenkeun riungan anu pinuh ku rahmat sareng barokah, sehingga jadi sebab anu mujarab kana sumpingna ilmu nafi ka manah urang sadayana. Mudah-mudahan wasilah ilmu nafi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngabukakeun hijab manah urang sadayana kana jalan usul ka hadrat Allah, ngabukakeun
hijab mana urang sadayana kana jalan kasalamatan, kamaslahatan, kabagjaan dunia sinan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satiacan naos dilajengkeun urang munajat heula ka Allah taala ku perjalanan manjatkeun doa anu ieu doa diususkeun kangge jalmi-jalmi anu parantos berjasa ngainfaqkeun hartana atanapi emutanana atanapi tanadina nu kahiji diangge ngawujudkeun ti pangaosan nu kadua diangge ngabangun pembangunan sarana keagamaan putusna di masjid urang jantenkeun tempat ibadah. Moga-moga amal kasayangan aranjeunna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan kenging pembalasan anu berlipat ganda. Upami jalmi-jalmi nu ngadamel kasayangan tadi dina wakil ieu aya keneh di alam dunia urang duakeun ku urang sadayana mudah-mudahan diparayangkeun yuswana disanehatkeun lahir batina dibarokahkeun hirup jeung kahirupanna disalolehkeun turunanna ditingkatkeun derajat dunia sareng akhiratna dipaparin rezeki husnul khotimah. Upami di antawisna jalmi anu ngadamel kasayangan tadi dina wangkin ieu parantos mulih ka jati mulang ka asal khususna aranjeunna umumna para luhur urang sadayana terutami pun bapa dina dinten tadi ngantunkeun satengah 12 di kelompok Sinturing di Ciawi. Alhamdulillah mereka beres pemulasaraan khususna umum nama wargi-wargi urang sadayana sami-sami parantos jalan di dunia moga-moga dipaparin barokah di pangaosan sehingga dicaan padangkeun di alam barzahna dihapunten sadaya dosana ditampi sadaya amal ibadahna ditempatkeun dina tempat anu sae di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Upami di antawis akhir barzah dina wangkin ieu aya nuju kenging nikmat mudah-mudahan ku Allah taala ditampi-tampi kanikmatanna. Upami di antawis akhir barzah dina wangkin ieu aya nuju tunggara nandangan siksaan ti Allah taala mudah-mudahan ku mustajabna doa urang sadayana eta siksaan aranjeunna dicabut deui ku Allah digentos kudu mangrupi nikmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabatal maqbulah bihaqqi ummil Qur'an syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, cunduh kana waktu ninggal kana mangsana pangaosan di kawitan tepat tabuh 10. Bapak-bapak simkuring ningali heula waktos sote pilih kalangkungan teuing ngaos. Sabab ari kana ngaos mah tara aya hoyong lami eureun. Buktina mun diparekeun ku ajengan sok atoh. Keur budak parengaos surat balas atoh nepi ka aki-aki atau keneh wae parengaos teh nyapunyan. Ibu-ibu tos tuluh dadan. Naroskeun tuluh sote pura-pura padahal tuluh kensin kuring ieu teh. Mungkin tadi paling dipun mau dugi ka rompok jam 3. Ayeuna geus cumeuling deui we dipikeun ieu teh Pak. Ieu teh musik kuring geus tekalingan tuluh
ibu-ibu geus atoheun sabab lamun ajengan ngaji tuduheun insyaallah walami ngaos lasina. Oh, ari ngaos mending lami mending porok. Bisi ngawalan mending lami ge sing kuring paham. Naon sababna? Hasil survei sing kuring membuktikan ceritanya sing kuring jadi mubalik geus 45 tahun. Ngalir ngibul ngulon nepi ka Citowe Badung Cikunir nepi ka daerah Waduy Rangkas Bitung Banten pangaosan udah tidur 45 tahun ngaos sing kuring ka mana-mana can pernah menakan jami ceurik sosongkolan hoyong melalui ngaos dan menakan dulu di dia yang diceurik melalui ngaos aya teh ya layarnya mun diperhaikeun di sok atau disebut tadi ya ibu-ibu bapak-bapak lamun ngaos diteraskeun walulutan kira-kira wah naroskeun lulutan sote biasana ari kana ngaos mah nu tarina cenghar ge kadang-kadang tuluh komo lamun ajengan ngandalkeunna sareng azkia nu pituduheun wasari antun kasafinatin wa tariqatun kalbahikum haqiqatun dhurun muhara lamun tacani mabali berarti rasa gaya yang wandutan wah sok aya nu naos nurutan sok bisa dia aja komo mun kabagian dimupoe berhitukan tibra 10 bulan berjamaah sare na pangajian sok aya lamun aya berjamaah sare na pangajian cek santri karena jamiatul faraid terang harus apa perkumpulan jalma-jalma pareureum wah pareureum mah kiai ngaos maparin ilmu sanes maparin artos leres lamun maparin ilmu seueur teuing nu dipaparin sok puyeng biasana nya eta ngaji ajengan kira-kira 3 jam derek ka puyeng lamun sihan artos seueur teuing aya jalan puyeng mun kiai rek ngaos sajam ternyata 2 jam insyaallah mustami mulina lulus tapi lamun rek pasihan artos 2 juta ternyata 5 juta mun pasihan lulus mah atau we ayanya karena ilmu mah nutarina cenghar ge kadang-kadang tuh ari kana artos mah nutarina tuh ge jadi itu bedanya coba si ibu lamun lagi caroge nyabat ke Jakarta 5 bulan temuli setengah tilu ngame suku ayo gedor panto tuluy ditoong oh salah kuring datang mudah tulang panto badan degan dulu di mana panto geus dibuka carogena tuluy lobet cari dina kursi kodok saku masikeun artos rendah nyabak tah ibuna ladan kuring nyabak 5 bulan kembali ge alhamdulillah menang 10 juta ditampi mah ku si ibu tuluy dietan cing kira-kira apa si ibu ngetan artosna lulutan mah itu naon sababna itu ada hukum orang mana-mana kayak gitu Pak naon sababna karena ilmu teu ngaraos butuh ari kana harta mah ngaraos nu mata rek ngaos jam 8 jam 8 datangna udah kejadian hari mingguan tapi lamun rek dibagi BLT kuku tah beda deui mah jeung isu jam 8 dibagikeun di kantor desa isu geus nongkrong di balai desa bener Pak terus aku lah hari masa
Jadi mayoritas kami karena ilmu bisa berkos karena lamun ditaros anu hadir di dia musim kuring. Jawabannya bakal benten. Bu, ditaros pada ngawalan mah. Sing jujur nyamunya ngawalanna. Bapak-bapak sing jujur. Penting mana harta sareng ilmu isok malam. Nah, ada soal dia. Hari dua nama Pak, makan terus naros tapi semua. Lamun ini penting harta penting ilmu. Penting setuju kan Pak? Psikopat. Naros deh jadi si tegas ya, si jujur. Ibu-ibu nu tengah malam didoakeun. Sarogena sing kawin deui. Mun parawat sing kawin aki-aki. Penting mana harta sareng ilmu? Eta jawaban teh bener ngan itu jujur. Nah, sok kantor bro. Bu, ari naos di dia dengan sok tunggal dinten ibu-ibu sok saniman sekali. Ari pulun saniman sekali aja punya. Ari lagi artos Pak sok saniman sekali sok tunggal dinten. Kita harus beri ilmu kan itu juga betul. Bener. Ibu-ibu ketika jawab si kuring paham bingung gitu Pak. Mereka jawab penting ilmu ceci ibu dipikir-pikir bukan ibu benar. Nyata nama si ibu teh paham karena nisbatna ilmu harta. Laras paham karena nisbatna ilmu harta. Partoskeun lah. Pakai bahasa syair di ulama ya kan. Fa in kunta damalin wala takun ilmin kantala kafun wala yasalaka hijun. Harus coba. Harus coba. Lamun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu. Anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku. Wah, harta diibaratkeun sapatu, ari ilmu diibaratkeun sampean. Penting sapatu, penting sampean iso. Kembali boga suku biasa boga sepatu kan. Ibu-ibu ke paham, sanajan gaduh sepatu, lamun teu gaduh sampean, balik ka kota dugi mah. Jadi gotong batur menyatakan. Tapi sanajan teu gaduh sepatu, lamun gaduh ka sampean, ka pasar dugi mah. Kan kurang pantas jadi sepatu. Jadi dua lagi penting, harta penting, namun ilmu langkung penting seperti sepatu dan penting harta ceksa harta terpenting. Dina kehidupan dunia harta dimisirkan roda dina kendaraan. Mobil, water, supirna pinter, panah kempes, gacan macam nama. Iman, kuat, sholat, betul. Kadang bumi, petiga dua atos, dari beres mah. Kempes pada itu. Udah sekolah, kuliah, dapat biayaan, dari beres mah. Batur mah 4 tahun di sudah, 10 tahun dari sudah. Ujian semester nanya terus ka dosen. Anu bener kan. Penting harta teh kan, tapi sanes pang
rajana saya tecan putih berat sadana kan sok ajaran bari dari raos menang atau rajana menang maju atau pejabat dalam korupsi bisa ditangkap KPK benar kan bisa sadana rajana halus bisa berat kamu mampu membeli raja yang bagus tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli tidur yang nyenyak betul dengan hartamu kamu mampu membeli rumah yang bagus tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli kehidupan yang damai so kaya lo pasti ada sidrong so kunang rumah tangga ngurung galeno ngurung jelung belum di mama kalau buahan galeno kabe insyaallah pada siang tapi sampai jam 20 orang namun ada yang kabe pas siapa ayah awewe ayah lelaki ayah budak ayah kolot ayah benar ayah fakir ayah pinter ayah bodoh tapi ada yang kabe insyaallah mau pada siang benar kan dengan hartamu kamu mampu membayar dokter yang mahal mampu membeli obat yang bagus tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli hidup dan membeli sehat betul kan hidup bisa dibeli mah bener namun hidup bisa dibeli oleh benar maut bener hari damang obat sanes lamun damang obat oleh dokter kedaman ayo harus dokter kedaman dia ya baru obat kedaman mau ki ayah dokter bener kan bukan segala-galanya harta itu bohong besar dengan hartamu kamu mampu mengoperasi plastik wajah yang jelek menjadi tampan wajah yang jelek menjadi cantik tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli hati yang indah benar ayah yang kasih rupanya tapi hatinya juga beli saya ayah yang beli tapi juga beli hatinya ayah bukan segala-galanya harta itu bohong besar tapi harta itu penting dan sanes paling penting nah gitu kan ayah yang lebih penting daripada harta mana ilmu lebih penting daripada harta tapi sanes paling penting kan ilmu ini cahaya pikirnya akan perjalanan hidup lalu jalan hidup di dunia umam tak juga ilmu insya Allah seperti lembah di perusahaan baru-baru ini rata saja rumpil lembah di perusahaan insya Allah selamat siapa bisa milah bisa milih mana tincak dan mana langkahan balas pak nah sanes paling penting kan sabab ilmu jalma jadi pinter sabab iman jalma jadi bener hirup mending pinter mending bener kan gaduh putra mending pinter mending bener syukur mungkin berbari bener sanajan bodoh asal bener numpang kegunaan mah keur bodoh tuh bener mampus keur belgu tuh bener ya kan keseluruhan dengan bodoh-bodoh asal kan harga manusia lain pinter tapi dia bener namun jalma pengharga ilmu pakir beriman jadi jalma pinter tapi kepalingan tidak bisa bener uang negara hilang 1,3 triliun untuk bodoh pinter nanti bisa bener enggak kurang kalau putra namun pinter balik bener ribu kan jadi si bapak ayo mudah-mudahan asal pinter kayak gini bener ya mah ribu beak pinteran mudah karena pesantren sama ibu kesuratan ke bapak pak minta duit 5 juta rek beli kitab Tijang Garmi asal menurutku kalau tadi si orang yang beli handphone Android ribu mudah-mudahan pinter yang benar meninggal yang benar kan benar sabab iman jalma jadi benar sabab ilmu jalma jadi mun bisa apa pinter bari bener kajian pinter asal bener gitu maka segala-galanya iman eta nu tilu
hiji iman, dua harta, tilu ilmu. Eta alat pikeun milani kabagjahan dunia akhirat. Lamun ada hayang bagja dunia akhirat, teh pilanian. Ngan make alat nu tilu, hiji iman nu kuat, dua ilmu nu seueur, tilu harta nu cukup. Ari harta nu seueur nu cukup kan? Tapi sok aya yang seueur. Datang ka kiai, minta Jumat nomor hiji. Bukan mati. Soalnya kalau ada insan ke kiai, minta Jumat nomor hiji. Jika begitu dibaca langsung dengar, gimana itu? Minta Jumat nomor hiji. Ayah non gitu kan? Ayah segala lupa. Ulah segala lupa makan ribu. Lah apa namanya ajaran usaha itu sok diributkan pertanggungan. Ayah ajaran segala lupa. Mereka masuk lagi. Doa nomor hiji. Tak apal terhadap doa saya dirasakan kalau doa kajian. Doa beda-beda kan. Ayat doa suul ada, ayat doa husnul ada, ayat doa liidharil faqr, ayat doa kiamat dihukum rububiyah, ayat doa liidharil rububiyah. Lima tingkat doa teh. Murah soal doa mana kira-kira? Oh, lihat sorogan doa. Ijabah doa bagi dua. Ayat ijabah doa anu be'enil maklum, ayat ibadah doa bigerian maklum. Urang ka Allah minta duit, Allah kalah mere salah doa ka urang. Be'enil maklum, urang minta doa kalah Allah mere cadur ka urang. Eta be'enil maklum kan? Ayat bigerian maklum. Anu be'enil maklum, urang minta duit tentang duit, minta cadur mere cadur Allah eta be'enil maklum. Yang derajat ijabah doa bagi dua. Istiqrod jeung ihana, aya makuna jeung karomah. Can belajar teh kieu kita geus cobi kita doa nomor hiji. Ulah kan benar sallallahu ribu. Aya ngajaran ka Madinah ulah maksa doa di kieu makumpul. Aya sallallahu aya mana? Aya. Baca ya kagak di masa-masa tema. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran atini milkan aziman. Eta doa sallallahu. Baca ya kan? Siap musatohur wa ayin kartu. Ya Allah kan kalau pakai tato aya syaratna, syaratna puasa 15 tahun. Ya mau puasa 30 poe yang benar seumur hidup. Sabiuan benar ke puasa 10 poe kan? Waliullah membuka pemaksudan 15 tahun ini pemaksudan puasa. Tapi puasa mah itu kan tayangnya mah dibaca we gitu. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran aqini milkan aziman. Takut dibaca. Puasa ke Allah dibumi. Wah, ini zaman Allah yang global we duit. Lamun milikan bodan we. Terus wae segala loba. Opsi apa mobil 200. Boga sawah 100 hektar. Boga kebun 200 hektar. Ngancen Allah ku aya diberi hutang 20 triliun. Di mana? Lomba mobil Mercy harganya 2,5 miliar. Misalkan duit 400 juta, hutang 5 triliun, jadi pembelajaran, benar. Mending kena tumpah motor butut, misalkan duit 10 juta, teknologi suradi, loba sesana, benar. Nikmat harta lain dina seueur tapi dina cukup. Maka suhutkeun rezeki anu cukup. Itu kan maka ngalangkungan pangaosan ieu nu dikaitkeun kana peringatan maulid Nabi. Moga-moga Allah maparin iman nu kuat. Amin. Maparin ilmu nu seueur. Amin. Maparin harta nu cukup. Amin. Berkah tina peringatan maulid Nabi. Nu fakir moga-moga sehingga dibeunghar. Amin. Mana nama perempuan dia mau balik ngaji beunghar kabeh teu naon. Waktu lagi beri kerana waktu benar wah, ya wah, diwakil no sesetrizki berkah mudah, moga-moga sehingga cepat rezeki, amin. No fakir sehingga benar, amin.
nu usaha pajejeun sing jadi normal. Amin. Nah udah iso. Rumah tangga ngowong sing berjuang. Amin. Nu geus sarejon sing wolok deui. Amin. Nu geus parulung sing balik deui. Amin. Nu can meunang jodoh sing meunang jodoh nu maslahat dunia akhirat. Amin. Kami tarik kabinet sampai itu. Oh kan berkah mudah. Paling tinggal berkah mudah insya Allah mesti beri dijelaskan. Lah salah. Mudah tegang bisa untuk diukuran dalam kebahagiaan dunia akhirat. Lamun pakai ilmu mana? Ben asal-asal mudah. Yang penting gerakan kami modal hirup bahagia dunia akhirat tilu hiji iman dua ilmu seueur tilu harta anu cukup. Oh kan kumaha pan pentingna iman teu boga harta kuat iman insyaallah jadi jelema fakir sobat dina kafakiran sehingga fakir teu jadi sumber kejahatan. Beres kan? Itu kan terbuka ilmu disebutna bodoh, tapi bodoh kita katotoloyo. Nu bahaya makan bodoh katotoloyo. Geus puguh teh nyaho teu katanya. Ari jalma bodoh deui diajar maka kasih Allah kan. Ya, saur ahli tarekat tolabul ilmi tolabul rahmah wal maghfirah. Di mana jalma angkat ka pangaosan hakikatna minta rahmat jeung minta panghampura. Saur kanjeng Rasul di mana jalma dosa 100 kali dimungkinkan dia 100 lekat bulan dari 100 lekat maka sekali ngaji 200 kali dosa diampura Allah Ta'ala. Amin. Dengan naon lamun teu ngaos dosa diampura Allah sadayana. Alhamdulillah. Kudu minta diampura kan. Jangan penting makan sing kersa dilari ikhlas istighfar bodoh mampu nilai ilmu kan astagfirullahaladzim istighfar tapi dia pakai ilmu mah bener sholat dia pakai ilmu bener kan daripada sholat teh pakai ilmu rukunan sabaraha kasulatan mana itu mah kabeh pakai sholat disebut rukun teh jadi sholat itu dia pakai ilmu mau haji pulang anting 100 kali tapi teh nyaho rukun haji. Nawaitul hajj wa akhadtu bihi ka apa rukun hajina wa hajina kudu apa ilmu kan kade ieu teh nu mata kurang ngadoa teu deui dijabah teh pan geus eta Tuhan di bageuna di aya surat tahu kita beungar ka Allah cari bade kalau teh can kunaon teu make ilmu mah beda ajengan sok dikir ya Wahab ya Wahab ya Wahab wah ajengan dikir ya Wahab betul ya Wahab apa disimpahnya di mana Pak Arwah ya kaki
sugan aya dengan apal jin gitu ya. Alah kasasar kepada dae kan. Zikir ke Allah. Ulah gagah ya peringatan Maulid Nabi oke kan. Rek kumaha? Beungar peringatan Maulid Nabi. Nu maca selawat beungar. Ini itu beungar. Aya kesalahan dalam interaksi kamu dengan selawat. Naon? Teu dibarengan maca selawat ku hati cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modalnya kebahagiaan iman kuat ilmu seueur harta anu cukup. Maka harta teh penting, ceuk saha penting kan? Penting dina kehidupan dunia. Ngan sanes penting. Nah, aya nu lebih penting naon? Ilmu. Aya nu lebih penting daripada ilmu iman. Di luarna urang kudu miboga kana tilu insyaallah hirup bahagia dunia akhirat. Oh kan. Maka agama Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan. Agama Islam itu agama yang mendorong kemajuan, bukan agamanya orang-orang pemalas. Tipe umat Islam kerja keras, cerdas, ikhlas. Umat Islam, yang umat Islam itu mau bodoh, ngedul, nyongkok. Muhammad cuma umat Islam bodoh balik dulu. Bener kan? Ya, kerja keras, semangat digawe. Cerdas, make ilmu. Semangat digawe tapi dia make ilmu, tamu laku. Bener kan? Tukang tani, so melak pare PUTW, tapi dia make ilmu, ngurusna salah. Anu jago juga orang pare. Di mana cukup tahun itu pada muka anu buncing muka sawah kamu nih. Tukang bas, getol, nak basna, tapi jangan porsi itu pakai ilmu. Insya Allah suruh porsi banyak sawah deh, bener kan? Bener, tahu laku, cerdas, pakai ilmu, kerja keras berarti semangat juga. Semangat juga mana? Kerja keras, cerdas, ikhlas. Agama Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tidak berarti mentang-mentang agama hanya ibadah saja yang tidak penting, harta juga penting, tapi ilmu lebih penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di hadapan umatnya mencakup 3 unsur penting yang didakwahkan oleh Rasul. Satu yang didakwahkan oleh Rasul masalah peribadahan, kedua yang didakwahkan oleh Rasul masalah keamanan, ketiga didakwahkan ke Rasulullah masalah kesejahteraan. Awak cager artos seueur ibadah getol negara aman. Raos teh? Coba lu dibalikeun. Awak beli, ya betul beli. Nah, ibadah ngegul negara kacau. Di mana? Maka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup 3 unsur penting. Hiji masalah peribadahan, 2 masalah kesejahteraan, 3 masalah keamanan. Eta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta mah membakar semangat supaya akan kersa wilayah ilmu. Kurang lancar kena acara mauludan. Mauludan teh sunnah takririah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah fi'liyah, bukan sunnah qauliyah. Rasul pernah merintahkan guru memperingati Maulid Nabi. Rasul tidak pernah mencontohkan bahwa Rasul memperingati Maulid Nabi. Tapi di zaman Rasul para sahabat memperingati Maulid Nabi, Rasul tahu tapi Rasul tidak melarang, malah Rasul memberikan hadiah ke jamaah untuk memperingati Maulid Nabi. Maka oleh karena itu Mauludan sunnah takririah Rasulullah sallallahu alaihi sanajan Rasul temarintah, sanajan Rasul teu pernah melaksanakeun, tapi sahabat digawe Rasul terang benyana eta sunnah Rasul kene ngan disebutna sunnah takririah Rasulullah sallallahu alaihi. Ulah aya hadisna. Mauludan Rasul pernah
sholat betul-betul juga subuh dari tajong hari sholat dalam duit peringatan kali duit seperti boga akhir tadarus Al-Quran no penting yang amal sunnah maka sunnah takriyah dengan syarat dua. Satu, caranya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Rasul memperingati Maulid Nabi. Kedua, tujuannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya ulah upagawean anu maksiat. Dan yang bakalan judi, tirupoe tiruputing judi, kenal kita peringatan Maulid Nabi batal sunnah takriyah. Main gumpung, main singkir, cari tanah yang mulu dan terjadi sunnah takriyah. Kudu punya amal soleh. Nyanya terima aku muji we ka Rasul kana naon kan? Dicontohan ku sifat janji muji Rasulullah. Kullu man fil qarihamu fi kaya bagil jabir Saur sebar janji Muhammad sakape makhluk Allah cinta ka anjeun Muhammad. Boro-boro manusia boga akal sasatuan ge cinta ka Rasul sehingga lalu pernah kentrep dina jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah batu jeung taneuh oge untuk boga akal teuing ajar cinta ka Rasul. Lamun Gusti Rasul nuju bapa taneuh jeung batu sasaulat bari-baris Gusti Rasul ka abdi atuh ngadapalek jeung batu jeung cinta bagja teman abdi lamun didamel ku Allah jadi pangdampal sampean Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu kan saking cintana ka kanjeng Rasul. Cinta ka Rasul teh kan kudu dibuktikan dilaluturkeun ajaran kanjeng lain kieu Muhammad ka sawah Muhammad mereka kantor Muhammad lain mutar Muhammad cinta ka Rasul maka nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi itu kan ulah salah ya beda urang mah ketika cinta hiji istri sok ingat wae bener kan ieu ge ingat wae ka Muhammad juga cinta lain ingat ka Muhammad nuturkeun ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun cinta ka Muhammad tapi nuturkeun ajaran Muhammad itu cinta palsu kadang-kadang. Seperti jalma cinta ka Allah tapi hubud dunia itu cinta palsu. Jadi Imam Syafi'i orang yang mengaku bahwa dirinya cinta kepada Allah tapi hubud dunia itu orang berdusta. Bohong kan? Mau cinta karena dunia, cinta maka Allah. Anu cinta kan dunia teh, anu getol neangan dunia sanes kan? Rek neangan masuk wae sing getol ulama salaf saleh getol neangan dunia. Rek boga sing seueur ulah kagok. Ya mun aturan dengan mana dengan Gusti abdi nyuhunkeun rezeki usaha sing maju rek nganapkahan anak jeung pamajikan. Saur udah hiji pamajikan hiji. Kan saeutik sing loba kan ari minta ka Allah teh sedikit deui Gusti abdi mah usaha sing maju sabab geus maju usaha geus loba rek mere mitoha rek mere ibu bapa rek mere dulur bener saja anak jeung pamajikan masjid ari disumbang pas
Cek Allah kenal udah di pemajikan. Oh ini akan beritoh. Ku Allah juga saeutik sewa pemajikan yang hiji pun 40 bisa. Majikan hiji udah hiji saeutik sing loba kan ingat rek-rek itoha asok itu tara. Pengen dari gua hari menentu. Minta Allah sih seueur kan masih eutik. Mereka lain Allah belum kan samuran lah. Mereka minta sautik aku singloba. So kayak pikiran dari Tuhan. Sebab pinantu tidak tahu diri. Benar kan? Cekan Rasul man arfa nafsa faqad arfa. Jalma tahu diri dan tanya Allah. Jalma makrifat maka Allah tahu diri. Lamun urang tahu diri batur mulai lebih kabiri urang kan. Ilmu kajian penting hina cepatur kalangan SD kelas 5 ai profesor jawab kiai jumhur boro-boro pejabat leutik itu lamun nyusruk di dalam lain kepada yang pun ilmu pada leutik awakna dari sekolah luhur eta anak tidak tahu diri. Nyebutna aya teu modalan ku ilmu pada tebusi ngajual sawah ku kuliah bareto. Pirang teu modalan ari eta baheula leutik disusuan namun teu disusuan modal sabaraha. Diurus itu benar. Mau jadi sedekah kalau ilmu terurus benar. Jadi ingat kan, urangnya buka pemajikan di Tuhan orang hebat. Benar. So kalau orang hebat kalau di Tuhan, itu anak kita malam SD kelas 3 ai profesor. Dihina itu lah, kita mengaku goblok tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Apa yang di Tuhan orang hebat? Oh kehebatan itu ajikan. Apa tuh? Tak menguruskan pemajikan dalam latihan itu ada uruskan. Ada sudah dikami minta Tuhan itu anda. Sudah bayar lah ayo sekolah berito. Mungkin ke rumah sakit ke sendiri 1 juta ayo harga kian itu cerita. Tidak bersekolah gede paling pintar marginal terus hebat. Pasti kami kurang jauh dari bawa anak bapak. Ujar si barokah hidup. Mereka bulanan itu. Mereka pacaran bayaran. Itu orang hebat. Jadi keharusan bulan. Lalu minat untuk tahu diri apa itu hak itu kan. Namun kehebatan anak menguruskan pamaji. Oh segitu tak berani menguruskan Tuhan. Cinta segitu berani menguruskan Tuhan. Benar kan? Ada orang. Namun keharusan itu harus semua mana itu hak orang itu. Bisa pikirkan. Lupakan itu hak orang. Numata lamun yang pergi dari itu hal insya-Allah beramal. Masuk yang kurang tahu masuk yang ke atas atau mestikan masuk. Kewajiban di agama untuk yang pergi ke pemajikan. Kan menjadi tradisi kurang sunnah membuat ini untuk dipakai ke pemajikan lah. Karena yang 100 juta wah belum di bawah. Kalau itu ni HP bahasa sarjana ni HP. Ni HP 100 juta. Kalau salah pemajikan itu ini kami dengan jadi tukang kopi HP-an. Kalau salah dia kan. Lah jika merek 100 juta. Pada dia beli motor 1 juta yang gede. Ayah kena beli 1 juta, ayah beli motor 25 juta. Tapi HP. Tapi langsungnya nanti dari pemajikan oke, benar kan? 1 juta pemajikan dan kurangnya apa aja kan? Baliknya apa ditanyakan? Neng ayah nenek harus 100 juta, ke ayah kan ayah 80 juta ini, kemana 20 juta? Diizin bapak akan diteleponan ke api, jika ada handphone nanti obatnya ya, apa aja tenang, kan batu nanti. Kok api jadi gitu udah wakil. Kalau kan bisa melihat, tapi lainnya tak kata pelangko salah. Jadi minta hak dari pelangko salah. Iya mula. Dibikin pemajikan dalam tidur ke beban. Datang-datangnya pak salah kita dengan kemana 20 juta ini. Dibikin kami doa kami pelangko maka lalu minat tahu diri mikir kan. Bejakan ya kapal tong dibayar.
lakonan pulangkeun kunaon 20 juta dipakai nuruhan ilmu anjir dari ngajurkeun hidup ge maka bayar sauti karena 20 juta sedikit mah atau kan mah beda duit Allah duit aing jadi kalau kemarin nyerian gitu pemajikan bener kapan dia kan jaminan butuh jaminan ayo butuh duit jadi macam tapi orang kelas tadi bedakan ka bapak tong dibayar belangko nak pulangkeun hitung-hitungan tuan ngurus hidup ya bisa gitu so kan bapak cakul enak alhamdulillah ayo ngomong kayak itu sekalian belangko bawa dan pulangkeun datang panitia haji kewajiban pada assalamualaikum ruasul itu haji lagi padahal mangke kumaha dibebaskeun buru-buru ditoel bulan ini kadene angkot bisa anjeun 20 juta dijieun ku bapak henteu bapak cek si akang tong dibayar bedakeun itu mantuan ngurus abdi we so atuh lama ayo bapak campur teuing deh nya kenapa majikan memeh nyawa ya atau alhamdulillah kantun ngadamangkeun mama deui 20 juta bisa pamayu dan deui toha so bener halus teh halus diberi 20 juta datang boro-boro nyarikan bapak 20 juta cek si akak bisa pamayu bapak atau bener toha oh minantu aing minantu hebat bener mikir manehna lamun ceuk agama meunang aya buka anak awewe tilu dipikeun kabeh bae manehna teu kudu neangan minantu goblok soal luas kali mito aya rieun bener tahu diri kan maka panggilan wajib ke manusia makrifat Allah kenal Allah maribat ya jangan kenal Allah tahu diri di mana zaman tahu diri mulai batur anu dia murah kajian itu ahli bandina cek batur cek kurang mulia sabab syukur amal soleh itu kan peringatan maulid Nabi sunnah takdiriyah asal caranya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Rasul jadi punya amal soleh jadi nanti bukan itu bukan sabulan mulut mau yang peringati maulid Nabi rek sasakue di masjid sok tenang malah masolawat rek mah tenang rek muji Rasul umurna muji Rasul mah asal geus dikenalkeun ku kiai ari Rasul teh kumaha bukan dikenalkeun Rasul mah afdalul khalaqi afsahul khalaqi ihsanul kamil Rasul pamulia makhluk Allah boro-boro jeung urang Rasul dibandingkeun jeung para rasul sakabehna jeung para nabi sakabehna timbanganna gorgon minal bahri Muhammad sagarana sasiung eta para rasul kabehna ar-rasban minal yami atau sargot tina hujan kabeh darajat Rasulullah sargot tina hujan darajat para rasul kabeh dibanding Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi hebatnya kan Nabi ulah untuk melalui akunan umat yang bukan Rasulullah Abdul Khulari pemuliaan makhluk Allah so rekomendasi kan Insyaallah kamilun manusia sempurna Rasulullah harti naja atau cawan ka pamundina kasih jadi pangader lejinan kulit kejo cadulan soanten halon sok Rasul hari urang mau baca ada kan sok bagi ka urang aya rupa kasih soan we rupa alus rupana alus sorana alus hayaka deuleu pangader ceket putih aya Rasulullah mah deuleu pangader mujizna lagi pangader Rasulullah sallallahu alaihi
ibu lamun caloge pinter bener sobar hampuraan berehan hemat meureun awet wara kamu bener ibu boga salaki bener gong orek gede amat bea disantara bisa lakina umur 17 tahun jika ini akan hari juga pemajikan awet wara bayar kan rumusna terangkan oh sekarang masalah lurus hari-hari yang buka pemajikan awet wara hatena diberi makanan kurang bergizi pakaian tidak selasi 17 tahun buku yurutan masih ini ya kan rumus awet wara pemajikan yang tiru hiji hatena bungakeun bener lah asal kamu bungakeun hatena pemajikan salah hatena bungakeun makanan bergizi pakaian selasi awet wara 40 tahun 17 tahun siakan lain pemajikan awet wara salah lurus pakai ilmu kan dulu pakai ilmu pangulah-ulana kan pemajikan menambah sanajan panggilan pemokore kalau sok amat terlihat di rumah bener kan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran la taqdab rawahul Bukhari tidak boleh marah namun istri nusul dihukum dengan amat pula kan sekali nusul dua kali nusul tiga kali nusul lah direka tapi ngahukumna bari ceuri diusahakan wayahna ulang dari kamar itu akan dia lain naon akan supaya kita jadi awewe anu soleh bari ceuri dihukum kira-kira apa pun awewe yo lain laksana goblok seueur menang aing di pesantren kata jangan jawab balik kalau alfiah bermakmum bari incu kiai goblok lamun juga iblis kayak dicarikan cicing jadi itu sare aing jadi ya insyaallah kalau kami sare mikir ganti baik-baik jalan itu benar sokat langsung amal kan di saat santri kepada gurunya tanahkan di saat guru ditaati oleh muridnya tapi karena takut itu guru gagal sebetulnya nu hebatna kan diidolakeun ku santri ari ieu hayang kos ajengan berehan hampulaan betah aing kitu jiga atau bapak diidolakeun kan jadi taat ka guru teh karena mengidolakan guru Rasulullah mah ayyun layyun khafifun sahur dakwah Rasulullah tutur kata yang enak didengar dan tidak mempersulit gampang Rasul bagi pengkoromos mengenali melakukan muron ayyun dakwah jadi itu ngomong usia waktu kata ulah pakai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi dengan dakwah Rasul mata amalkan maka Rasul malam sumping cucukna ke gulantong yang cakatuhun pinuh di namparangan urang malai aya aki cucuna kudu main korere kabur dan sota gua anak amat bener budak sekolah balik dengan uang jajan dilebut ukuran bari dihukum dan naon kan kudu bari diusaha teh bayana uang jajan dibalikin ke bapak sebab setengahan sekolahnya ya gitu lain naon bapak supaya dia jadi dalam soleh mana juga coba pulang sakit dosa anak ngurus dulu pihak dicarikan udah kenalan geser dan cici entar di dalam orang dicarikan udah mikir awas siapa ini sedih macam sekali udah mencit bapak dulu dicarikan begitu bapak nama alhamdulillah malah yang amal tiga aduh libur kan tapi kalau diidolakan mudah bapak ini teramal kuliah ampulaan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya gampang tidak mempersulit kan berarti
mursyid, maka guru benar cara mempersulit pelajaran sana. Maka dakwah Rasulullah sukses karena hiji tutur kata yang enak didengar, kedua tidak mempersulit. Kata nama Rasul anu katilu memperhatikan perasaan zaman di pepatahan. Ulah asal-asal dia menyalahkan kolot berusaha dari pesantren. Pak, wudu jadi budak letih. Karena itu kan pepatahannya pepatahan wudu pakai ada itu bener kan? Anu ada paling gitu. Waduh, bapak salah kali wudunya. Punten Pak, ayo aja tinggalkan abdi pada wudu. Padahal harus wudu di mau ke? Kan yang pepatahan bapak kan diploma. Pak, abdi tinggalkan pada wudu cik ajinan di pesantren abdi di lepas ke bapak sepuh. Padahal pepatahan bapak tahu bener-bener. Tinggalkan ya Pak, mohon sok wudu. Kita apa? Aduh, aidan gitu. Terus Pak, bener ya. Ini wudu nak urutan. Sok bener kan? Kolot nurut tuyul cik wudu teh udah berarti waduh sih kayak pesantren ku aing teh aing teh megang teh bener kan teh make kasopanan kudu dijaga perasaan muhabbat berkurang karena berkali zaman jaga perasaan anak ulah sina merieu teh cek roh teh kan ngobrol na anu raos ka kupingna jeung nyarita kudu sesuai dengan akal muhabbat ya kan kurang buka pendidikan kalau SD ulangan profesor ngomong lagi profesor makan dia gitu mau nyambung bener kan seolah-olah kalau SD udah pendidikan dan musik SMP aja belum mau ke masa populer menurut observasi dari kewajiban pada gitu ayo dengar bahasa populer bener kan kurang ke masa profesor kira-kira profesor seolah-olah kalau SD kalau nyambung ngobrol maka cek Rasul khotibu bi qadri uqulihim pepatahan jamaah sesuai dengan akalna bener kan lain yang ngomong gitu paling itu ngerti itu kajian berjalan sesuai dengan akal di zaman Rasul kan ayat pemuda datang ya Rasulullah abdi dari sini kasih buka Rasul kan enggak menurang mukanya boros ke ayat sopan bener enggak Rasulullah ya Rasulullah Rasul mikir dia jamaah balas pokok jika dia jamaah bukan sangka zina lalu diizinkan Rasul jadi halal aduh dia boleh jamaah ya jangan carikan kita carikan terus berbicara zina kemana Rasul bapak fitnah apa tuh hibbuhu li ummihi Rasul dan kalau ucap buka indung di sana tuh ridon ke waktu air beak disiksa sudah apa tuh hibu libnatihi mun anjeun boga anak awe di sana tuh ridon ke air dicacap wala-wala apa tuh hibu li ukhtihi mun anjeun boga dulur awe di sana tuh ridon ke wah disiksa kok Gusti Rasul ah ayeuna deui nanya ka anjeun rek terus dina moal tulus kan. Jadi cara dakwah kan diploma kan kalau sini jaga perasaan anak perasaan kok orang sepuh kurang muda kembali sepuh boleh pakai adab-adab Rasul hayyun khafifun sa'dun tutur kata yang enak didengar dan tidak mempersulit hampa gampang dakwah Rasulullah tak itu Numatan Rasulullah saking hebatnya akhlakna kanjeng Rasul sok diidolakeun ku istrina. Bojong Rasul Siti Aisyah anu geulis wara keneh bari pinter sok jadi rawi hadis ya sok ngalap barokah kana ngaleukeun Gusti Rasul. Ibu sok ngalap barokah tina ngaleukeun caroge sok ku. Mun ngaleukeun caroge cici di rasa sak ibu-ibu sugan rek katularan solehna sok pulang kan sudah sholat subuh itu aing kita kampungan
yang ulah barokah nanti. Rasulullah saking salehnya ku istri diidolakan. Rasulullah dari semua kalangan menganggap Rasul orang hebat. Cek pemajikan suami hebat, cek anak ayah anda hebat, cek tetangga hebat, cek babaturan hebat, cek musuh hebat Rasul. Orang musuh hebat musuh. Asal contohnya orang Mekah datang Rasul hijrah ke Madinah bawa pasukan puluhan ribu, cium orang Mekah kabeh. Soalnya disangka Rasul yang balas dendam gambaran pemanengan dari materi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ini orang Mekah sedang Rasul. Beda mau pasukan. Dunia jauh kina sangka cek Rasul hada yaumul marhamah. Ia poenan kayaan. Oh waktu berkami dan dendam ke aranjeun. Sok sudah berizin urang siri pengki kayaan jeung kami. Syukuran muka Pak Muhammad. Benar kan? Urang lamun teu kan tengah langsung pada tertuani aya suami membaca. Kayak Allah benar kan? Kemarin waktu teh adi teu ka aing awas menawa mau berikut. Biasa gitu benar. Itu Rasulullah terdendam. Maka cekurang muka Muhammad orang hebat. Tuh. Siti Aisyah kan melihat Rasulullah cari hijrah sesakan dia banyak. Saking nggak idolakeun cawe. Urang aya disebut cipta tanah orang hebat, cukup baturan orang hebat, ngancuk pemajikan salah goblok. Bener kan? Kain mangkore ketemu pabrik ke batur naga unggul pemajikan. Kudu kan berarti pemajikan suami hebat, cek anak ayah hebat. Pan aya budak tengah hebat apa? Aya daftar ke sekolah atur atau bapak di jeung usahana maneh aya masa guna ke bapak di sekolah. Jadi bisa dari manfaat kalau udah. Jadi Rasulullah khairun nasi anfa'uhum linnas. Urang bukan pemajikan, manfaat naon geus diterima ku pemajikan datang urang. Osok pikir gitu kan. 10 tahun di pemajikan buat cari manfaat itu nih. Sok aya awalnya ngadu geuningan da hiburan sangsara wae usaha kita. Ujar bapak siapa yang ayah esok ribu ke dinting gowol. So, teh hiburna dari ribu pemajikan. Jadi pemajikan itu dari manfaat ulah mikir ulah. Nu boga imam makan mikirna geus mere naon nu alus ka pemajikan sejero 10 tahun. Buat ini ka asup salat ibu bisa mere manfaat teh. Nu hirupna ngari ibu pemajikan mikir. Tapi lamun jalma teu boga imam mikirna makin urang dia mikirna. Ayo boga pemajikan bisa 10 tahun asa can karena naon kae. Batur ka budak. Nu urang ka batur kae tetangga jeung mangke. Naon tetangga anu cari panu halus dibully. Punya secara halus ka tetangga. Aku mikir gitu kan. Siti Aisyah masuk di Rasul teh dan dari para hikmah kacara teh. Begitu suntik Rasulullah teh gula biru dengan cai pas cai yang hidup cuka salah di cikona cuka. Coba masihkeun ka Rasulullah. Di leureut Rasul aduh cuka cik Rasul. Lamun urang kira-kira apa? Minimal make ganti cuka ieu mah. Begitu namanya tak belas. Kemarin dalam air juga. So kan. Entah Rasulullah mah cuka itu malah ribu. Ribu Rasul ke kalau cuka. Hari itu Aisyah cicing dikiran tidak salah kisah. Udah bisa naon, air salah minum air lebih. Padahal dia kan saja belum apa Aisyah kira salah apa dicuka dia aku dengan Rasul. Balasnya aku pemajikan dua hari hati kajian ribu serangan masuk itu terhadap. Masuk kalehan balap kuda dengan Siti Aisyah kalehan Rasul mah nahun. Lain itu bisa nyaleko di Aisyah. Urang masuk kalehan pemajikan teh kan? Bukan beli 5 juta ya, nek di ke pasar mau
contoh akhlak Rasulullah saya dikatakan orang bakal hebat ini contoh ibadah apa jauh atau akhlaknya saya Rasulullah ayyidun layyidun khafifun sakit juga dirasa dilolok terus rasa tasawuf disimpan di tanah Ibu Aisyah bari nalasa pas diminum juga langsung nyukuh di lalahunan Rasulullah sallallahu alaihi Gusti Rasul kunaon saliran dari wamartos ka abdi digentos kalau teh kumaha upami saliran ngaleucukan seueur jadi telawan abdi engke nu ngarasa salah umpan bari ceuring tunggu di lalahunan para soleh istri kumaha kan Rasul jawabna Aisyah saya ini begini bukan apa-apa cuma takut melukai perasaanmu wah ayah ditawar begitu lagi wah aing tawaku bagi Rasulullah contoh memakan sakinah mawaddah warahmah kulikan isi kebutuhan kulikan misalnya 11 10 menit teh berarti tapi capek susah disukai kata deui yang pengajian opat sasasi pengawasan anu rutin di 7 kabupaten anu teh otak udah ide we kumaha sarena peureun sarena sarena dengan mobil lebih mahal apa di Jakarta enggak haji deui di kota tiap daerah apa di Jakarta beda kan Jakarta pulang pengajian makannya di restoran besar segi Jakarta langsung jam 1 dihudangkan udah restoran baru ini Kiai Tasikmalaya makannya harus berada dihudangkan bang restoran gede 10 Kiai Jakarta membeli juga sebagai pengajian ayah we pimpin doma mie kacang bertiga sate disyukuri begitu di sate pas dibayar tapi 2,5 juta sate pimpin doma disyukuri kiai mahal amat ya di Jakarta bukan mahal satenya bagian itu yang ngasihkan sate tadi awe gelis bajunan yang mungkin lagi aduh bajunan kepas tinggal subhanallah bener asal kakak pokoknya kalau gini di jalan sok baca subhanallah kan anjing juga subhanallah kan orang Mekah istri ningali pakai kasih subhanallah mun makin aneh baca subhanallah anjing pas sudah pakai buset subhanallah tapi lo dari motor kumpul pas di Jakarta tanah lu nggak sober awe gelis kan bajunya sepotong orang bikingan subhanallah langsung kumpul sebab kiai paham rumus dunia di saat kita melihat tapi tidak bisa menikmati itu namanya penyiksaan kumpul kamar di motor dia kembali ke sesare kata ibu-ibu lamun naos pegaya teuing naon sebabna dua kesalahan hiji salah menggunakan harta caroge kuduna kagaya teh bukan salaki ieu mah salaki utang hukul ada pasal lagi saudara diterapkeun eta cilaka kan anu kadua memperberat ujian ustaz bener aduh kiai mereka bisa sare balik ke pengajian di pengajian ayah memperberat ujian ustaz silakan eta gitu kan bersalah jadi itu tujuannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Rasul memperingati Maulid. Namun tujuannya satu takdim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagungkeun kanjeng Rasul urang memperingati Maulid Nabi ngagungkeun kanjeng Rasul Allah memuji kanjeng Rasul innaka la'ala khuluqin 'adzim saya berjanji asraqal badru alaina faqtabat minhul qulub misla husni mar'aina nanti misla husni mar'aina Muhammad saya berjanji kuring can pernah ningali
Saha makhluk Rasul, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Panghebatna Rasul. Tetap perlu dibaca Quran kan, meneh pulang daripada ngalamun daripada motor kurang duit. Mending kita baca Asraqal badru alaina fahtafat minhul wudu bislahus nikma ra'aina qadduya wajha sururi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Bacakan eta meh kula sugane gugah kula kurang tambah cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi jeung Rasul panggedena kasempatan nampa syafaat kami panggedena kacintaan ka kami. Urang tawa ribuan tahun di Rasulullah, bumina jutaan kilo di Rasulullah, tapi cinta bisa lebih gede daripada urang Mekah nu caket ka kanjeng Rasul. Engke di hadapan Allah disebut urang tawa heulaleuh urang Mekah. Amin kan? Maka turunan mana urang supaya beri sepuh beri cinta ka Rasul, juga geus maksimal cinta ka Rasul ka urang kasupkeun di jajaran nu diheula disebut sebagai umatna ku Rasulullah di hadapan Allah. Amin kan? Saluran cinta urang mata papatahan hate sina cinta ka Rasul. Tak gitu. Maka kahiji sejak takdir ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlakna Rasul mulia Muhammadun dohikun lidhi mukrimuhu Muhammadun jaruhu wallahu lam yudami. Muhammad makan kasawahe sok kumujam aya tamu aya nama banget memuliakeun tamu. Urang mah kadang-kadang tamu teh dipilihan ieu tamu rek mere duit teu nya duit. Dipilihan kan kanjeng Rasul mah memuliakeun kana kumaha. Muhammadun jaruhu wallahu la yudami. Saking muliana akhlak Rasul cek Imam Bushairi demi Allah moal aya tatana Rasul nu hatena ngandung ku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi saking muliana akhlak Rasul. Sholawat ke kan seseteuing mah nemongkeun cinta ka Rasul. Ari kitu sholawat kumaha kahebatanna 10 khususiyat sholawat. Kahiji mahful khotoya wal auzar. Jalma maca sholawat bari ikhlas dibarengan ku hate cinta ka kanjeng Rasul, dosana dihampura ku Allah taala. Ulah bingung, entong kudu anu panjang-panjang. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi salam alaika, salam alaika. Ulah panjang assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Atanabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asal ikhlas dibarengan ku hate cinta ka Rasul dosa dihampura. Nu kaduana qadul hawaiji wal autor. Kabutuh dijumponan cita-cita dipetikeun berkah maca sholawat. Ini kuing dalam kubur pada tahu sholawat setahun sampai payu. Dan yang ada kesalahan dalam interaksi kamu dengan sholawat. Apa kesalahannya? Tidak dibarengan dengan hati cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi barengan ku hati cinta ka kanjeng Pak pamajikan kabur kemudian tali rumah apel cintiu geus dia baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sing ikhlas bacana dibarengan ku hati cinta ka Rasul sareng pamajikan isuk balik. Assalamualaikum waalaikumsalam geuning balik hanya kabur berkah maca sholawat. Asal takir susah tinggi baca sholawat jadi jembat tinggi
Anu kedua, tujuan peringatan Maulid Nabi menggugah kesadaran umat dalam rangka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi nusare sila hudan nulis hudan sila berkarya sila ikhlas saja. Itu maksudnya kan dia mengajarkan peringatan Maulid Nabi supaya orang umat akhir zaman oke lebih semangat dari mengikuti ajaran Rasul. Maka ayat salawat barulah Abi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tebal ngagesan sejatuh kajungjunan urang umat akhir zaman tapi banget penasaran ukduk dalam nalko Gusti catat di abdiatu taksi Gusti pangi jeung Muhammad ulah teh sajampe balas cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdi umat akhir zaman anu banget penasaran hoyong tempat ngadeuleusan sejatuh ka junjungan. Tak itu kan mana ibadah sempat sholawat yang sholawat terakhirnya moga-moga kurang sadayana nupakin sing jadi beunghar amin nubodoh sing jadi pinter amin rumah iman sing jadi kuat nuseuseuh rezeki sing jadi jebar rumah tangga patolesan sing jadi rukun. Nah itu diingat begitu namanya kepenting masa sholawat sih kudu nenang kali Roma kudu ngamalkeun hijib asli hijib nawawi nu tiasa we sholawat dari bumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kudu mudah-mudahan deukeut aya jodohna ya ketika awakna begarang bulan dan aya peribasa sisiriran kucing kurus mandi di papan sidang sikai jati badan kurus bukan tamakan tapi memikirkan wujudnya Nabi balas cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badan kurus bukan tamakan tapi memikirkan si jantung hati salah kan teman anu kaduana menggugah kesadaran umat dalam rangka mengikuti ajaran Roh nu katiuna menebarkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi dia mengajarkan peringatan Maulid Nabi juga para santrina para jemaahna para masyarakatna tambah yuswana tambah gede kecintaan anak Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul sumping ka sahabat marah manyelaranya saur sahabat Gusti Rasul aya naon dingapingakeun katingali raraya Gusti sarta sapertos ayeuna kuring tas panggih jeung malaikat Jibril mama mun kumaha anjeun maca shalawat sabali Allah 10 bali bacana lamun umat anjeun maca 10 bali Allah 100 bali lamun maca anjeun umat anjeun 100 bali Allah 1000 bali lamun umat anjeun macana 1000 kali maca salatna maka takkan anjeun jeung takkan eta jalma jeung Jibril engke pas sadat di lawang surga Allah taala eta kan sing seueur maca sholawat sing ikhlas barudan ku hate cinta ka Kanjeng Rasul selesai urusan kan mudah jadikeun payu maca sholawat berkorban yang kali Roma neaman akal jin mereka bisyaratan apa jujur ribut maca sholawat bu si ikhlas jeung caroge mudah cina maca sholawat juga datang jodohna anu maslahat dunia duit sewa yang datang maca sholawat itu ribu kan ya Allah kalah kasih sindiran buka anak dikeun payu teh mah dina golodo buah kelapa pohonnya tinggi jangan dipetik di malam hari sampai sekarang masih sendiri entah siapa jodohnya nanti cicing mah dina golodo kan kalah kana hayal teh para rubuh bener kan ulah dia maca sholawat buka urusan
supaya sairama ulah sulit baca sholawat terus terang ulah nu penting barokah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sing khusus maca sholawatna dibarengan ku hake ma'rifat ka Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Abdi umat akhir zaman anu banget penasaran hoyong tepang ngadesan sejatumun kajunjunan. Sejatumun kajunjunan. Salatullah ala yasin habibillah. Durusi junjunan abdi Sayyid Muhammad Habibi. Pamugi salirah nampi kanuhina diri abdi. Kanuhina diri abdi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji. Sareng urama abdi ka surga jeung Kanjeng Nabi. Ngiring Gusti ka sawargi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Paling susah jadi lelaki, tiap hari mencari rezeki buat makan anak dan istri. Sisanya buat naik haji. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ibu lamun setuju ulah sholawat. Ieu keur bapak-bapak khusus. Paling susah jadi lelaki, tiap hari mencari
dimasukkan ke dalam hati. Saat itu dengan